cakep nyitan pakaian gitu. Seburit kieu, seburit itu nyitan pakaian ya. Mas kieu gini seburit pakaian seburit kieu pegawaian mah kieu jeung kieu we saban poe. Nyitan eueuh nipang nyaitankeun lamun teu ku pamajikan mah gagableg salaki ge kitu. Gawe we ngapoe teh gawena. Nyaitan pakaian arek nyangu teu boga sangu. Can masakan dengan sangu. Kemana jigna wae balik. Can nyangu can naon. Hayang dahar euy. Datang hayang daang. Heuh hayang dahar aya sangu. Atuh tempo we aya sangu henteu hayang daang bebeja ka aing. Sangu Atuh ngajedog keuring ngajedog pulin wae. aing ngana kudu kumaha tuh aing hayang dahar lapar bro. Aing mah loba gawe teh tadi nyaitan pakaian gawe wae. Geudah sarua urang di pandangan duit teh. Menang teu. Henteu. Nyangu sorangan itu Aing kita lihat mah kamu. aing mah nyangu mah bagian awewe. Hayang nyangu, hayang daang. Awewe, Bebeja hayang daang. Aya eueuh itu sangu Tamu teh sorangan biasana kita gableng. Aing mah ngkit panggilan teh. Beas kitu we jeung mana. Maneh kitu wae. Pan teh boga biasa kumaha nyangu na da inggih sama lapar. Ngilu gawe ninggalan mana. Nah hayang gitu ditieukeun aing. Mun itu kieu jadi pemajikan teh. Tempo aing mah barang gawe. Lah nyaitan baju Nyangu naon ya? Leuweung lamun aing teu mun di dapur aya beas mah. Antara aya beas Baenya. malah dogi pagawean. Aya usang teh teh. Teuing molor aing. Aing sok barang minggu pamajikan kitu pagawean eueuh. Pagawean hayang daang bebeja ka aing pan yang teu gablek beas. Mantau neangan duit paribasa balik teu mawan naon. Dieu.